Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ayeuna nostalgia ceramah Abah di bulan Rajab bertepatna di Cilongok, Tangerang. Yuk, orang dangukeun bareng-bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asa niwadaraji atfatayajiratal alami ya uhailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikrata tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sareng Islam. Sholawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina ugi ka para sahabat-sahabatna rawuh parata jeung asbatanin al-mukarramun, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus pisan tamu undangan anu Kitungtung Jawa Barat, Tasikmalaya, nu kamari kunjungan ka pesantren Darul Ulum Petir anjeunna tepang sareng sungkuri di restoran Strawberry lumayan makula tetep. Anu kusiguri dimuliakeun yakni Kiai Haji Miftah Fauzi. Horengan lahir nama sarua jeung Ki Jamal. Ngan yang sampai berintasi kaunya kebawa ku angin beliung. Cinta ngaranna. Cinta mah bedas, orang Banten jadi di Tasik, orang Tasik jadi di Bandung. Oge ka Kiai Nusanesna, Kiai Haji Jamal, Kiai Haji Futobi, Kiai itu di tukang Kiai kabeh. Alhamdulillah termasuk para habaib zuriyah kan
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadayana kuring panitia penyelenggara harajaban Kiai Haji Masyuri dan perangkatna anu kuring dimuliakeun para qori alhamdulillah malam ieu geus ngadengung-dengungkeun kalam Allah anu ku urang kakuping menusuk hati. Mudah-mudahan nu araya di dieu bisa ngarahi seperti anjeunna. Dipaksakeun ge hese. Kalayan inayah di Gusti Allah, alhamdulillah. Jam setengah 12:10 simkuring khususna umumna urang sadayana masih keneh tegar, padahal simkuring geus wanti-wanti ka Pudadi, ka Jinto, ka Jimu, ka panitia para kiai diberi kebebasan simkuring mah geus doa bae mun beureun jam 12 geus doa sarakeun ngan setengah jam sewa ai bayaran mah tetep gara-gara nyana sih dasar bararego. Ya Allah ya, tapi di lisan buku tuh masa ketika nakol mualhi berat wengi urang kempel lain nang urang digerakkan ku Gusti Allah berkat mahabbah cinta ka utusanan, cinta ka kasihna anu dipercaya hamba Allah nu tadi geus didengungkeun bi abdi. Ialah kepercayaan Gusti Allah di akhir zaman, diutus anjeunna jadi nabi, diutus jadi rasul, sakumaha tadi sateacan hijrah ke Mekah diisrokeun sareng dimi'rajkeun. Kanjeng diutus sebagai pilihanana, kakasihna, kepercayaanana, jang ngembangkeun syariat. Melalui syariat insyaallah orang bakal selamat. Ulah hese-hese neangan selamat tuturkeun syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng teh geus dibahas tadi soal awal Isra, dibelek, dibersihan, diesian hikmah ilmu, dihiberkeun di Mekah Masjidil Haram ka Yerusalem Masjidil Aqsa dilihat ngan sakijeng, ditaekeun di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha ge ngan sakijeng, turun di Sidratul Muntaha ka Aqsa, berangkat dari ke Masjidil Haram Mekah sakijeng, masya Allah TSS. Padahal Kanjeng teh berangkat melewati 7 lapis langit. Sakumaha ku urang diimani, Allah ngajelaskeun dina ayat suci Al-Qur'anul Karim, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislah. Ngadamel 7 lapis langit, berikut 7 lapis bumi, dilalui ku Kanjeng Nabi 7 lapis langit teh sakijep.
kini tamat tasik teh kamari kan ngendong segala rupa meureun kempes banget ge riweuh kadengena ya bohongnya bener kijamah di Pandeglang ka dia ya Allah hampir heula ditereup angel eta teh moal jara diwali nu kos kitu sebab wali mah teu beunang pungkal pekol lamun kahiji tujuan eta bae mengkol bisa moal kapanggih jeung wali di zarah teu beunang pungkal pengkol syaratna lamun urang rek ziarah ka Allah ulah pungkal pengkol boro-boro ka waliun atuh kakak bogoh urang ge ya Allah lambat amat sih bang saya mampir dulu mulai sulung wah cintanya mungkin terbagi ya. Mulai guys mencecak-cecak nanti jago pelet di Fauzi mual bedang untung bae orang Banten ngajar jago pelet nah iyalah kan naik teh melalui planet-planet dibahas ku para ahli astronomi tentang planet anu 7 berbagai pembahasan. Imam Jalaluddin Rumi anu luar biasa sing pernah kakonya ziarah ke Turki mun kula nyaritakeun ziarah ke Turki nu dibawa ku kula ieu pasti inget tapi nu hiji mah nu hiji khatim Tiap aja mau ditanya di mana, ke mana, kumaha, mau awak sorangan ke ribut, zeta, anu lahir di Solear ya, ya Allah. Nah, cik Imam Jalaluddin Rumi berikan daku tangga agar aku dapat menaiki langit. Tina pembahasan Imam Jalaluddin Rumi ternyata dikaji ku para astronom internasional 11 profesor dunia anu dipimpin ku Melvin Kevin Amerika Serikat dibantu ku Cina Chu Huachu wah ngaranna bener kan teh jelas bener lah dan sederetan profesor-profesor mengkaji tentang bahasa Imam Jalaluddin Rumi ternyata korenganan aya planet-planet tersebut cukup Imam Jalaluddin mah dengan siloka berikan tangga kepadaku agar aku dapat naik. Ada apa sih di langit? Ternyata aya nu mere kanyana tangga taraje ye ceuk aya mama Imam Jalaluddin kan wali hari anu ngadengekeun kan pada zeta kan teu karti bahasa aing taraje teh pacar taraje we beureunya naik we Imam Jalaluddin teh ka luhur tuh datang ka luhur nya diunduk-unduk eta taraje oh sajana kurang panjang taraje tambah deui diunduk-unduk deui baru dicekelan tambah deui ternyata kewalahan anu nyeuntar aja tenepi-nepi ka langit coba buat tangga yang kuat dan kokoh aku akan menaiki langit. Ada apa sih di langit? Dipanggilkan taraja nu kuat tapi ternyata Imam Jalal cuma senyum-senyum. Terus dikaji ku para astronomi ternyata horegadan planet-planet tersebut teh aya ngarang-ngarangna lamun urang ngaji falak mah Samsun Syaro miring huruf batu zahal tah eta lamun dikerenkeun mah meureun Mars aya Mar bukan aya kosinus balai atuh salah kau berarti nimbang don. Ya Allah dengan bahasa anu
anu intelek kurang Samsun Sarah mirip Fatul Ali dan selanjutnya eta nah eta teh dina Al-Qur'an dijelaskan antara planet ternyata jaraknya 500 tahun. Jarak 500 tahun. Lamun dikaji melalui Imam Jalaluddin Rumi per jam itu adalah menghasilkan satu parsah. Satu parsah berarti 16 mil. Kalau 1 jam 16 mil, 1 hari 12 jam, berarti 16 kali 12 jam. Kali 1 bulan 30 hari, 12 hasil tadi kali 30. Kali setahun 12 bulan. Kalau tadi bulan 1 bulan 30, berarti 16 kali 24 per hari kali 30 per bulan kali per tahun 12 kali 6 kali 600 mil. Sabaraha hasilnya ternyata dikalikan 89,250 juta dibulatkan menjadi 70 juta. Jarak antara planet rata-rata hampir 70 juta mil. Begitu dikaji dari Imam Ibn Rushd, tepat aslinya Ibn Rushd pemikir Islam. Jarak 500 itu lamun dijelaskan 70 juta mil antara planet. Masya Allah, ternyata para astronom di akhir zaman dipimpin oleh Milton Kevin tadi yang mendapatkan hadiah Nobel dari 11 profesor dunia, dari Apollo 8 sampai Apollo 10, menang nyokot dan tidak pemahaman Ibn Rushd sekaligus dina Imam Jalaluddin Rumi. Betapa tidak hebatnya Islam, betapa tidak indahnya Islam. Kalau para profesor dunia mengambil dari para pemimpin-pemimpin Islam, wah Islam luar biasa. Dicekal ku maranehanana, barang dicekal ku kijamal jadi PDA. Islam rosok. Ya Allah, ya Allah. Nah, ialah cerita tentang Lohir. Dibuatlah Apollo. Tidak sembarangan membuat Apollo. Mereka itu penasaran ada apa sih di planet-planet luar. Di bulan ada apa sih, di Mars apa sih, di planet-planet lain. Ternyata orang menang ngagali dina Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ngajelaskeun nu tadi teh wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ma batha fihi ma min dabbat. Ya Allah, Allah teh ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Ternyata horenganan di setiap planet aya wa ma batha fihi ma min dabbat. Aya hewan-hewan anu hirup. Penasaran profesor teh, di bulan teh aya hewan naon, di matahari aya hewan naon, di planet-planet lain aya hewan naon. Penasarannya nak di modalan punya nak membuat Apollo. Masya Allah, sabaraha triliun eta teh termasuk Indonesia membiayai sadar. Nah, begitu diteliti lain seetik biaya, bulan ternyata tidak punya cahaya terlihat oleh dunia. Bulan adalah hanya sebatas naon kitu ngaranna model kawah-kawah yang warnanya kadang-kadang hitam, kadang-kadang coklat, dan kadang-kadang tidak mengenakan, kadang-kadang mengerikan. Nah, iya jangan putus asa. Hayang ka pagi jeung wa ma basafihi min dabatin. Ada makhluk apa sih di bulan? Penasaran nak dengan triliunan. Naik deui sampai terakhir Apollo 10 naik. Ternyata naon. Tetapi hasil kajianana
Muhammad pernah didatangi oleh makhluk langit. Percaya kalau Muhammad itu pernah didatangi oleh makhluk planet. Ya, atuh teu kudu Kanjeng Nabi Muhammad bakal didatangan makhluk planet ngaran Jibril. Jahaji pending umal kebeli kedatangan malaikat. Ngan beda ngaran itu Jibril ke Israil. Tuh kan, jadi aminan dan tentu gajah makal. Kesimpulan anak, ada satu keyakinan pada diri profesor-profesor dunia bahwa pernah ada makhluk planet yang pernah singgah di dunia yang bernama Jibril. Tinggal dikembangkan sebenarnya nama, tapi nutup dari sekian planet kumanehan nangis dihitung jarak tempuh antara bumi dan bulan teh hanya sekedar 4, sekian mil. Kemudian disungguhkan deui ternyata tadi 70 juta mil. Kelebarannya 4, sekian mil, tetapi jaraknya adalah 70 juta mil. Membuatlah Apollo anu melebihi kekencengan dari cahaya tersebut bisa jalan singgah di bulan. Horenganannya meneliti di mana si Jibril ayana, di mana si Mikail ayana. Cek nyana ieu mah urang Jibril alaihi salam, cek nyana betul Mikail alaihi salam sing pinter deh. Tak dikejar ayah ka Jibril profesor teh, masya Allah, salah satu dari 11 peserta profesor kehilangan kendali dan mati dengan tidak hormat ngelawan Allah. Masya Allah karim. Nah, inilah dia dari ucapan Imam Jalaluddin Rumi, berikan tangga kepadaku agar aku dapat menaiki, dibuat oleh profesor-profesor teknik dan segala macam teknik supaya dapat menyinggahi eta kakaratulan selanjutnya bakal ke berbagai planet hayang penasaran hayangnya makhluk wa ma basatihi min dabatin batur mah setang kadinya Yahudi kurang ira walaupun itu bener walaupun kurang tepat, tetapi nyana ada satu keinginan dimodalan ke dunia. Ya Allah ya Rabb, ternyata sampai saiki orang hasil lah bulan itu orang opo-opo orang nanaon ternyata hampa udara. Bagaimana akan ada makhluk sementara udara pun hampa, kehilangan jejak. Ternyata Imam Jalaluddin Rumi menjawab dengan dirinya, oh, tangga yang akan bisa menaiki langit adalah kepalaku dan kepalamu. Jika Anda ingin sampai ke langit, tidak usah pakai tangga, tidak usah pakai Apollo, cukup dengan kepala kita. Tanamkan kepala kita, tundukkan kepala kita, taruh kepala kita di bawah kaki kita, kita akan bisa naik ke langit melalui kepala kita. Saya bahasa walinya dekar jai jari itu seperti ya Allah ya Rabb, korenganan hulu urang anu bisa naik di hulu urang di sirah urang teh horenganan di dieu teh aya sababaraha tempat ya karim. Mun kurang dibahas dina ilmu hikmah Imam Ghazali nu sok dijelaskeun dina kitab Bilagah Johar Maknun Ukudul Jumat ieu kan kabagiman. Ya, nah idinya lah lamun kurang diolah bakal pinter urang melalui kepinteran bakal dibangun dunia. Dunia dibangun dengan kepintaran, dengan kepintaran ilmu manusia gunung bisa rata. Dengan kepintaran manusia laut bisa diuruk. Dengan kepintaran manusia cewek bisa nyungsep pelet. Orang ngadenge pelet dan mentah sebab dia itu boga pemajikan. Panas perasaan hati teh. Make jasku make jasna BHS ku make BHS. Nah itu boga pemajikan naon hari teh hirup.
hampa sebenarnya mah percis suatu bulan itu hampa udara. Tenang, sakedeng deui kula bakal diberek, kula geus boga janda umur 85 tahun. Masyaallah. Tuh kan, lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata salah tafsir. Ketika ahli-ahli tafsir dari berbagai mufassirin mengartikan wa ma basta fihi min gabatin teh korenganan bahasa majaz. Atuh endeuh neangan makhluk di bumi ngagabar, tapi neangan makhluk di langit, neangan makhluk di bulan, di panon poe. Malaikat anu paranti narik panon poe nya geus neuleudeuy sieuna geus tereh tak encah. Emang panas. Panas. Ya Allah ya Rabb, kumaha dekiru atuh di ditu. Nah, lamun urang teu ngaji tafsir bakal bahaya sarua jeung para Yahudi-Yahudi. Di manaan kumana zahir silakan. Nah, Imam Jalaluddin Rumi ngajelaskeun, taruh kepala kita di bawah kaki kita. Jangan adinggung sakumaha tadi jeung kijaman. Kabatur mah bisa. Ulah ujub lah, ulah takabur lah, ulah riak lah. Pokoknya na ceramah di dieu hayang dihadiran deui ka ditu. Ojol. Atuh, jadi aya muatan. Ada diundakan, ngundang ka urang kabehan supaya dihadiran kaberkatan ka moal. Ya Allah ya Rabb. Nah, letakkan kepala di bawah sakumaha anu diucapkeun ku para masyayikh Imam Ghazali, Imam Qushairi, Imam Jalaluddin Rumi, Imam Syekh Athaillah dan sederetan tokoh-tokoh sufi. Lamun guru urang geus ditenden di suku berarti geus rendah cirina daek sujud. Dan sujudnya asli merendahkan diri ke Gusti Allah. Mantap berkatna oleh-olehna Isra Mi'raj teh sujud ke Gusti Allah. Paranti naik ke Gusti Allah. Lamun Kangjeng ditaikeun ku Gusti Allah, loba hamba-hamba Allah selain Kangjeng Nabi anu bisa hiber. Loba kiai anu ngobrol di dieu tapi horenganan kapanggihkeun Mekah hiberna. Geus teu kudu dicaritakeun ambalaya. Nah, jang naikkeun diri urang ka Gusti Allah, cek Gusti Allah Muhammad salat. Aslikeun salatna. Sujudna nu bener. Ketika orang sujud ulah make BHS. Engkena merekna sok dileulehan. Ulah make tangan. Jabatur mah teu nyana meureun nya. Kunaon dibejakeun ka urang. Penyakitnya na dibejakeun ka urang teu beres jamal teh. Nyana apa? Urang mau leuwih parah. Ieu. Dengan penuh kerendahan hati. Ulah aya nanaon di benak. Kolbu di tenden dia hadapan suku cirina mun dicarekan mal marah. Mun teu ditanya mal marah. Ieu mah lain. Ki Fudoli liwat teu nanya, teu nyahoneun kiai tolong. Masyaallah. Aing teh geus tenan sebenarnya Ki Fudoli kurang teu nanya ka. Bebe jaga kijama aing liwat teu ditanya, cek kijama sarua ini. Wah goblok mah bari mah. Tolong cekna lain nambahan. Nambahan naon? Siapa-siapa diimplik-implik bae. Tak eta. Lamun ieu geus bisa ditenden di hadapan suku ulah penyakit-penyakitna baca minhajul abidin, baca ihya ulumuddin. Kajian teuing urang jadi bupati urah boga rasa bahwa aing agung jabatan bupati ku aing bakal digunakeun pake ka Gusti Allah. Ngomong geuna mana bupati urang jadi gubernur ulah boga rasa bahwa aing teh pemimpin numpang luhur-luhurna di provinsi, tetapi naon artina di mata Allah. Ya, urang teh memandang makhluk-makhluk Allah tergantung mata urang.
Begitu tergantung mata orang, tergantung kolbu orang. Ketika orang ningali hideung, si orang itu udah hideung amat pandangan mata itu tersepengkan hideung. Ketika nilai putih, putih kos beladang itu tersepeng pandangan mata itu. Ketika nilai orang parahyangan, ya Allah, atau kita wajib nyangkut di itu. Dah, ini pandangan masih batas mata itu. Tuh. Tapi ketika memandang nabi dilangsungkan ke dia, ternyata makhluk-makhluk Allah teh aya nu bogaan, aya nu ngendalikeun. Geus eta hideung teh kudu bogana dihideungkeun putih, kudu bogana jagung, kudu bogana inget bae kana bogana. Masyaallah kabeh bagus sebab nu ingetna lain ka eta kana bogana. Qalbu. Masyaallah. Ketika orang memandang babi di Al-Quran 4 ayat menyitir tentang babi. Babi itu diharamkan. Kemudian ketika babi diharamkan, apakah orang harus membunuh babi? Ulah ciptaan Allah. Lamun orang membunuh babi, membunuh anjing, berarti saru aja. Orang ngelawan ke Gusti Allah. Ketika henteu aya haram, henteu aya ngelawan ka urang, angkakeun babi, anjing, makhluk Allah. Sebab setiap makhluk Allah diciptakan ku Gusti Allah mengandung hikmah. Nu kaluar tina hikmah. Imam Jalaluddin Rumi ngajelaskeun setiap momen yang terjadi di muka bumi ratusan rahasia dan ratusan titipan Gusti Allah Subhanahu wa taala agar engkau mengerti ada apa di balik babi. Itulah para aulia Allah. Haram temenang dibunuh ketika nyanah ngalawan ka urang. Dek daun aku kita dikaji satu memantak diharamkan untuk mencoba manusia. Imam Syekh Yakub dalam tafsirnya ngajelaskan supaya manusia ini narajang apa henteu. Cak Allah ingin babi haram sok sia wae dicoba ku babi ngadahareun teu kana haram. Percobaan. Nomor kedua, memantak diharamkan babi eta rusak bernama aya penyakitan. Andai kata engkau memakan babi, penyakit zahir dan penyakit batin bakal terjadi di diri mana? Satu, karena diharamkan jauh ke Gusti Allah. Dua, karena diharamkan awakna bakal terjangkit penyakit. Dua. Nomor katiluna di babi aya adab anu panjore-jorena. Sekian hewan wang ke adab-adabna adalah babi. Sebab barang daharna ge utahna masih keneh di dahar deui. Ketika aya dahar digiihan manehanana sanggeus dikian di dahar ku manehanana. Makhluk mana, hewan mana anu modal kos kitu. Urang teh tidak neueuh kana babi, ulah seperti babi. Masih loba hikmah-hikmah. Dina diharamkeunna babi dina tafsir. Masya Allah. Kuari urang dibere koron. Jeng Habib Lutfi mah lain koron na kolor. Kolor dia berenya. Nah, ente apa? Lamun eta khunfas lalai kalem diharamkan. Haram hukum. Setelah diharamkan teh aya hikmah. Tetapi dibunuh maulah. Sebab satu-satunya hewan anu pernah berdoa ketika Masjidil Aqsa dihancurkan ku Yahudi, aduh bisa ngadoa diterima ku Gusti Allah diwakil lalai. Lalai ngadoa, ya Allah ya Rabb, andaikan saya punya kekuatan dan tolong berikan kekuatan saya dengan rekan-rekan saya, kekuatan ini akan saya jadikan sebagai jihad fisabilillah untuk membangkitkan Masjid Aqsa supaya tidak jadi dihancurkan. Tolong ya Allah berikan saya kekuatan, gunung supaya bisa dicabut ku kaula, laut supaya bisa diarahkan saina ku kaula, jangan hantem Yahudi nu nyaho kecuali hanya para aulia-aulia Allah. Doa lalai. Masya Allah, orang itu pernah ngadoakan eweh kulalai. Nah, ketika diharamkan ke Gusti Allah, awas ke Gusti Allah, karena nyana pernah berdua seperti eta di tubuh lalai bakal aya sum eta adalah racun. Ketika didahar tanpa aya alasan, awas.
ketika aya alasan jelema bengek padahal kan Nabi berodak bengek ubarna ieu geus asa bengek ubarna akhirna datanglah ka dukun jas dukun ngadahar lalai oh ini makanan saya mantan nyata hampir kos lalai itu nah di dalam eta mah aya alasan nah ketika tidak ada alasan seperti Ikhwan bener tuh aing ngomong eta di Cina sidatnya habis makan orang bayawa buaya lalai orang lu diharam-haramkeun ya eta teh makan besar kurang leuwih piringna 13 juta didalahar terus itu cuma 2 hari setelah makan tersebut keluarlah penyakit virus corona bahasa batu virus bahasa orang kuman kuman tapi coba jadi papalangkakan lamun geus ka tengah-tengah palangkakan eta kuman deuk dipicing ulah tuh sia makan dasar ara rosok garoblong eta kuman masyaallah ngendek wari ka jerus di mata jerus eta na kumanan teu meunang dieuweuhkeun ada satu keindahan daripada hayat tuh ya iyalah virus nah akibat barang haram terus dihalangi tadi kami diturunkan untuk membawa syariat melalui syariat orang bakal selamat bukan saja di Cina bukan saja di Italia bukan saja di Amerika bukan saja di Iran di Indonesia ge loba nulis ngadahar orang loba anu ngadahar lalai kepiting ge di dahar kemudian tadi dinyata lamun deui mah pamujiono teh naon bayawa kadal dasar kadal ngomong kadal iya asana sorangan ngana ya bangko dan lain sebagainya tunggu akibatnya kula masuk menggodong ngingki we ketika Irak erek dibanjirkeun malaikat geus siap bengawan surat karena dibuka wajib jam genep bakal dibanjirkan ke malaikat turun malaikat rahmat ya banjirkan emang kunaon di negeri Irak 400 jelema nu zina malam ieu oh malaikat wajar mun dibanjirkan tapi kula boga data tenan 900 jelema nu penting takarrub ka Gusti Allah wali-wali Allah 900 lamun baju 400 jeung 400 banjir tetapi ieu mah kan leuwihan keneh anu takarrub ka Gusti Allah malam tadi 400 nu zina 900 anu zikir ka Gusti Allah dengan penuh keikhlasan nu huluna bisa ditenden di hadapan suku ulah jadi dibanjirkeun ulah jadi bejakeun ka Gusti Allah bebeja ka Gusti Allah bener ulah jadi langsung keran ditutupnya saat Masya Allah penegar negara penegar dunia penegar bumi ahli-ahli zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala samaruna kumaha ulah ngecek ka kiai ulah ngahinakeun ka kiai awas sebab hareureupna jelema teh kiai lain model kiai tadi kiai nu huluna bisa ditunduk di hadapan suku anu eueuhna naon kepentingan naon Masya Allah nah iyalah keistimewaan ahli-ahli Allah Masya Allah karim memata kecintaan makhluk kecintaan manusia kecintaan hamba dari berbagai kelas mulai dicacah kamena ke ahli-ahli Allah mah tetep bedeuhnya jeung naon kitu ngaran cinta itu bisa dipohokeun di qalbuna sebab naon aya sinar anu nembus kana qalbu nu hese diomongkeun etalah virus lamun virus penyakit tadi bahaya tapi lamun virus anu mengandung sinar ya Allah gambaranna bakal nembus ka dieu ulah ku bahasana ulah ku ngajina kakara kapanggihna bae ge pohara momo banting sasalama wali mah teu meunang sasalama virus
Nus salaman kan pakai ieu. Ya Allah. Iya. Lamun pemerintah ayeuna peduli, alhamdulillah. Walaupun unsur paling isda kukulah teu kudu dicaritakeun, tetapi kepedulian pemerintah, alhamdulillah, disemprot ya kabeh. Anda peduli supaya makhluk rakyat aman nyaman. Presiden geus kanjurkeun peduli berarti alhamdulillah. Bahkan seluruh masyarakat tidak usah keluyuran, tidak usah keluar, cukup belajar di dalam rumah saja. Tinggalin zaman. Kiai manggis di baheula dulu udah sok jalan-jalan haram. Di imah baik cici ngolah awewe mah ulah ka masjid cukup di imah ge salat teh kudu dihareup teu kudu di tengah imah di kamar lagi mun aya leuwih gero deui kamarna geus di baheula kami mah ngabahas kos kitu kakara kuari bupati ngabahas galau eleh bukan sebenarnya ya Allah matak ayana model kos kieu aya hikmah berarti di balik corona aya hikmah manusia teh ka Allah dan ku Gusti Allah ku Allah dengan cara Allah hikmahna ulah ka mana geus bae urang penting mandi wudu make baju nu putih asup kamar uzah ngaranna bawa HP goblok jadi WA di jero kamar tolol anak Abdul Rozak mah kitu kabeh yang aja pendit tarolol kabeh aya ulah bawa HP aman ke di kita urang ku agama. Masya Allah kamu orang boga wiridan sholawat sadagan tadi titah ge ku bupati ku gubernur ku presiden emang pagawean aing rendahkan hati urang gerak Allah setiap momen yang terjadi ada muatan amanah dari Allah. Kieu cik Imam Jalal urang boga penyakit darah tinggi nu bisa nganasehatan ka urang kecuali dokter teh menang ngaji teh ilmu sena asli nama ilmu kedokteran teh Islam di antarana ulah ngadahar lauk asin ulah ngadahar asin-asin jeung sederetan anu ngabahayakeun eta teh titipan Allah melalui lisan dokter mun hayangnya seperti itu dokter anu belajar disampaikan ka urang kok teu manjur sih teh ucapan dokter teh ka pasienna nu teu manjurna muatan bayaranna lamun dokter ikhlas sot ikhlas sot atuh hebat karena teu ikhlas bayara sagala rupa lamun ikhlas mah masyaallah kali hikmat nu baheula teh ari ikhlas hebat barang ahli hikmat nu ayeuna muatanana jelema dakwah dari panggung ke panggung baheula mah hebat wasilah aya masjid di Cilongok eta teh kiai dakwah ka dieu di dieu lah masjid lamun lain ikhlas moal bisa eta kiai nu kamari ieu zaman kolot-kolot urang bapak-bapak urang tapi kiai mah begitu balik kiai na masjid dijual nu keur ieu mah masjid barang balik Haji Jamal masjid dijual Haji Jamal kadinya dia keur ieu mapan raja banding dijual kiai emang kunaon barang kiai ngomong teh dia teu betah lah dijual teh salah masyarakat apa salah Ki Jamal? Ki Jamal teu ikhlas lain Jamal ieu dia mah guruna ikhlas ada sejuta titipan ratusan titipan puluhan titipan pada lisan-lisan makhluk Allah ulah seperti beragama Islam Imam Ibrahim Al-Adham mana kan guru sufi nanti ya pendeta guru sufi teh Ibrahim bin Adham teh pendeta ya Allah ya Rabb ketika jalan masuk ke gereja Syekh Ibrahim bin Adham wahai pendeta Anda ini disegani Anda ini dicintai dan Anda dikagumi oleh umat Anda apa sih rahasianya Cik pendeta satu rahasianya apa setiap hari walaupun saya ingin makan, ingin minum, tapi tetap makan saya hanya satu kacang dan satu teguk air. Itulah rahasia. Waduh, Ibrahim bin Adham hebat. Sudah berapa tahun Anda seperti ini? Saya sudah 30 tahun melakukan seperti ini. Maksudmu
saya terkagum-kagum dengan pelaksanaan seperti itu. Saya merasa kagum ketika umat datang, saya diagungkan, dimuliakan, dicium, dan berbagai pemberian-pemberian. Itulah yang sangat saya kagumkan. Aslinya saya tapak satu hari satu kaca. Ya Allah, Cak Ibrahim bin Adam, waduh ya guru aja itu kenanya. Keluarnya nak, setelah keluar dipraktekkan kumanehan anak. Lamun pendeta siji kacang sampai ayu mah setengah kacang. Enggak kalau lihat Haji Pendi mah mau nyaritakeun kacang teu boga kacang. Teu boga nya nama. Urang mah lamun bari nyaritakeun kacang balik ka saya. Nyana teu pake kacang naon, kacang kedelai, lembut tuh sia. Ayo kunaon ngejudul ka kacangnya. Nah, iyalah keistimewaan seorang manusia nu zuhud anti dunia. Yakni kudu bisa ditenden dina suku. Masya Allah karim. Nah, ketika seseorang mempraktekkan penyakit-penyakit batin sehingga terasa diri teh jentana saturunan pergi sakumaha urang diasupkeun ka kuburan buka ieu tempelkeun ieu minha khalaqnakum asa ngaget di tanah ieu balikeun deui gerege ka tanah jelema geus bisa kitu keur sadar ku hari iber bakalna lamun Syekh Mansuruddin di Mekah ke Banten lamun Syekh Khalil Bangkalan di Mekah ka Madura hiper lamun pamijahan Syekh Khalil Syekh Muhyiddin Khalil yang nama lempang dulu lobah kiai-kiai aduh kuari masih kene jasad nama di dia tapi hati nama dikontrakan abah kene kuari gaya kene pakai jas biasa rajaban biasa orenganan dia nama WA-an aja dikontrakan curiga mah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, panjang namun diceritakan tentang perjalanan sakumaha Imam Jalaluddin Rumi. Inti daripada Isra Mi'raj adalah naikkan diri ke Gusti Allah. Kanjeng langsung ditaikkan ke Gusti Allah. Para aulia Allah di Morod langsung ditaikkan. Para aulia-aulia suluk ditaikkan ke Gusti Allah. Kurang-kurang bisa naik derajat sesuai jeung kadar urang. Kumaha carana balikeun kuari taekeun kuari mi'rajkeun bahasana cik Imam Jalal tina bodoh supaya jadi pinter mi'rajkeun urang teh bodoh wudu bodoh salat mi'rajkeun ngaji mandakna jelema nu ngaji keur mi'raj robah bilat kata dina urang teh teu pati bisa gitu maca kitab teh merah datang ka pondok pesantren kena ngaji nahu kena ngaji bilaga engke geus bisa hasil merah urang mah kos kitu kabelah dieuna pikirna geus bisa tauhidna aya hasil merah urang kemudian atuh ilmu tasawufna aya praktekeun geura ke urang derajat urang makin hari makin naik makin hari makin naik makin hari makin naik amanatna saeutik geus bae mi'rajkeun diri urang melalui Isra mi'rajkeun urang marobah bae tina bodoh kana pinter tina teu nyaho kana nyaho ketahuilah Allah setelah Allah bisa diketahui ku diri urang dengan cara mengetahui urang heula man arafah nafsah arafah bakal hiber urang ka Gusti Allah konsepna seperti eta tapi praktekna kudu berkelana heula kudu berkelana heula mata kau irama teu salah dalam aku berkelana tiada yang tahu waduh raja dangdut hebat eta orengan mencari ani mah orang mencari ilahi. Itulah para jamaah kaum muslimin lamun Oma Irama berkelana hanya sebatas mencari cinta, sebuah cinta zahir, orang mah sebuah cinta batin, cintakeun ka Gusti Allah melalui berkelana. Tentuna berkelana mah laut yang dalam kita seberangi, gunung yang tinggi kaki. Wah, terus itulah berkelana mah. Tapi tetap berkelana kudu boga modal. Tanya heula ka guru rasa berkelana bae. Datang ke Merak cenah jongkeng di laut. Ya, aing teh kiber saja langsung teu guru deui
deui langsung gujubar bae ka laut, tinggal sebuah nama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Haji Peni berkelana mati di Merak. Atuh kudu boga guru. Panjang urang nyaritakeun perkelana, nyaritakeun Isra jeung Isra adalah berkelana menurut Imam Jalaluddin. Mi'raj adalah merubah diri supaya dibodohkan ke pintar. Hasil kajian ku tadi dina sababaraha ayat nu kula dipunggas-punggas inilah keistimewaan Isra jeung Mi'raj dibahas ku para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Cintakeun urang ka Allah, cintakeun urang ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab eueuh nu bakal bisa nyapaatan dia yaumul jaza kecuali anjeun, kecuali bantenna, kecuali Kangjeng. Hese urang ka Kangjeng teh teu cinta-cinta, cintakeun ka para sahabat anu neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi. Teu kaalaman para tabi'in, teu kaalaman atba tabi'in, can kaalaman atba tabi'in nu kuari sana tetep anu bener-bener pengagum Allah, pengagum ahli Allah eta cintakeun ulah ka mamang. Insyaallah urang dihijikeun jaga di akhirat di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kula tadi pangkas nyaritakeun planet-planet hiji-hijina aya rahasia saperlu nama. Harap tidak pembahasan wapas fihi min dabatin qabla itu wa jamida syauqadi. Masya Allah dibahas eta kurang bakal tercengang satu-satu planet bakal tercengang. Ieu mah dicukupkeun sakieu malam ieu berkat cinta urang ka Kangjeng Nabi. Urang alhamdulillah diuk simpul mudah-mudahan dicatat ku malaikat cinta urang bener-bener cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya permintaan di pembangunan urang maca ya Rabbi ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sakitu ceramah ti Allah, mudah-mudahan manfaat kana urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.